Kue apem. Baraya aya anu emut kana kue apem? Eta gening. Anu didamelna teh tina tipung pare, nganggo peuyeum sampe, dicipatian, digulaan, bade gula bodas, bade gula beureum. Atanapi sok diwarnaan, aya anu hejo, kayas, pamiseur budak ayeuna mah pink, aya oge anu warna bodas. Teras weh disepan. Raos teh hipu, amis pelem, seungit. Eta kue apem tiasa dituang ku sadayana, sepuh sareng barudak oge tangtos senengna. Ari nyarioskeun kue apem teh janten emut kana pangalaman Bu Nunung sareng Bu Haji Wiwin kapungkur nalika aranjeuna nuju barudak keneh yuswa SD-an lah. Anjeunna nyarioskeun pangalaman rakana anu pameget namina Kang Koko anu sok icalan apem dipiwarang ku emak. Saurna teh kapungkur mah barudak teh upami hoyong jajan atanapi hoyong gaduh ceceh teu gampang jika barudak ayeuna. Kari nyungkeun ka bapa atawa nyungkeun ka mama pasti dipasihan. Tapi barudak kapungkur mah teu kitu. Diwara heula ku sepuh teh kedah daek usaha heula, kedah daek capek heula ke aya buruhna kitu cenah. Ari emak Nabi Nunung sareng Bi Haji Wiwin teh kasohor tukang popolah, rapekan, kersaan, sagala dikongkolahkeun janten katuangan anu raraos. Upami olah rencang sangu kayaning soto, gule, lodeh, dugi ka sayur tahu anu digali tuku cabe gomboa. Teras atanapi olah gepuk, atanapi abon, hipu sarang seungit melenghir. Teu hilap rupaning tutumisan. Aya tumis hui anu pagalo sareng peuteuy, tumis kacang beureum di bihunan, teu kalangkung tumis cabe. Nah hanya bet janten lapar ieu teh. Makna Bu Nunung sareng Bu Haji Wiwin teh kagungan jongkok atanapi icalan warung nasi di pasar. Hari kaolahan nu amis-amis mah sapertos Nagasari, Bugis sareng Talem Hui. Diicalna teh ka warung-warung, pami enjing-enjing dititipkeun ka warung-warung, disimpen pasosonten diraradan. Ari kue apem mah spesial, ieu mah diicalna diancleung, ditatawiskeun ti bumi ka bumi ngurilingan lembur pintu sari. Ari icalan apem mah pancena Kang Koko nyaeta raka Bu Nunung sareng Bu Haji Wiwin teh. Apem diwadahan kana nyiru, disuhun diluhureun mastaka. Kieu carana tawarkeun teh, barade apem, barade apem, cenah sorana ngoncrang. Atawa sakapeung sok dilagukeun. Apem teu dikalapaan, nu camepem eueuh bapaan. Dasarnya keur budak ngalagu teh asal bae, nu penting mah happy dagangna. Hiji dinten Nyi Nunung ngiring icalan ka Kang Koko, cenah mantuan ngundangan cecehna. Keur jongjon aranjeunna ngider natawarkeun apem, ujug-ujug gebret teh hujan badag pisan. Teu diteraskeun dagang teh
urang yuhan heula weh. Muka hujan teh rada lila. Makaning yeuh dagang apem seueur keneh. Sanggeus raat hujan, Nyi Nunung sareng Kang Koko nuluykeun deui dagang apemna. Teras seperti biasa Kang Koko natawarkeun apem. Barade apem, barade apem, apem teu dikalapaan, nu camepem eueuh bapaan. Kitu nata terus bari lempang, bari ngarep sugan-sugan aya nu meser komo atoh pisan mun aya anu ngaborong mah ameh tereh uih. Bakat ku pogot dagang apem teu sadar Kang Koko kana tincakeun. Maklum pan harita teh tos hujan. Jadi loba cai anu ngarumplang. Taneuh tincakeun laleueur. Nah atuh bakat ku pogot natawarkeun apem teu sadar ieu tincakeun eta suku ti Sereuleu ti Soledad. Awak Kang Koko harita ngabangkieung jadi teu saimbang. Nah atuh teu amta parah deui gedebut weh. Manehna labuh atuh nyiru teh bahe. Apem racleng maruragan jadi rambang dina Cileuncang nu ngarumplang. Aduh, mak, kumaha ieu apem? Cek Kang Koko ngagoak bari semu ceurik. Tapi buru-buru manehanana giak hudang. Kanyeri nu aya dina awakna teu dirasa. Buru-buru wae eta apem anu ngarambang dina luhureun Cileuncang teh dipulungan deui. Geus kitu mikir kumaha nya supaya ieu apem ulah baseuh sarta bisa didagangkeun deui. Aya akal. Terus eta apem teh dipeuretan ameh caina kaluar supaya apemna garing deui. Terus geus kitu mah dikumpulkeun deui dina nyiru. Bari dibantuan ku Nyi Nunung adina. Geus kumpul mah apem dina nyiru, geus garing deui, geus bisa didagangkeun deui. Terus maranehanana nguniang narangtung. Hayu Nyi, urang didagangkeun deui ieu apem teh. Bisi emah nyeuseul keh. Kadenya Nyi, ulah bebeja ka sasaha, ceuk Kang Koko. Nyi Nunung ngan ukur bisa unggek. Terus ngiclik nuturkeun rakana dagang apem. Barade apem, barade apem. Sora Kang Koko tetep ngoncrang sumanget. Pas palebah pengkolan, aya anu ngageroan. Jang, meuli apem Jang. Kang Koko buru-buru ngarandeg. Terus ngaliuk kana eta sora. Mana horeng teh Bu Mantri. Anjeunna bade ngagaleuh apem. Duh kacida pisan atohna. Teras disampeurkeun. Salajengna Ibu Mantri nyanak sababaraha apem. Lajeng dilebetkeun kana wadah. Nah, tos kitu mah cereng diartosan ku anjeunna. Katingal Bu Mantri ngahuapkeun apem. Salajengna ku anjeunna eta apem dituang digayem. Tapi teu lami nuangna liren, ngagayemna oge eureun. Bari kerung Bu Mantri nyarios. Nah, Jang, apem teh tiis beda ti sasari. Nguping kitu Kang Koko jempeh teu nemalan. Engal-engal manehna ngaleos ninggalkeun Bu Mantri.
Dina hate Nyi Nunung nyarita, pantes weh rek tiis ge pan apemna di peuretan heula. Heuy deuh baraya sadayana eta kajantenan teh kapungkur nuju aranjeuna marurang kalih keneh. Maklum alam budak harita teu acan apal yen hal eta teh kirang sae. Hapunten ka Ibu Mantri, hapunten kanu tos ngagaleuh apem anu kantos ragrag kana Cilencang, saur Binunung teh. Cak sakitu heula nya dongeng dagang apem teh.